Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i, Allahumma hidayatan lis-shawab. Sadaacan dilanjeng sim kuring bade pesen kursi bangku plastik bae. Ieu mah ngenyot teuing, eungap kana beuteung. Ngalelep asa nyileungleum. Sieun ge beres ceramah nok jadi opat. Angga pengkerkeun ka ditu. Berat henteu gotong. Iya ame ka deuleu gawena. Me puguh mayarna. Akang didinya baturan aing. Geus atuh ka ditu. Tah, ieu mah teu as raoseun. Eta mah ngenyot. Kuring resep nu teu as. Kursi. Pengatur waktu, penata acara, nugu sim kuring di hormat ka operator son volumena dikirangan sali. Ulah ngajerit kieu. Ngahaja protokol dipayunkeun naon margina si Asep Mubarok moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol nepi ka isu di imah empah di ditu mentak nunggu-nunggu iraha naekna kumaha dititah ku protokol tak ieu jasa protokol sim kuring tiasa naik syariatna nuhun kol nya protokol. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami nampa hadir di haflah mubarakah anu kalintang kusim kuring dihormat tur dimuliakeun. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid diutamakan, dispesialkan
Punten Ibu Pak, hakikat hidayah taufik ti Allah. Urang ngagem agama Islam bari aya iman dina hate urang. Hakikat hidayah taufik ti Gusti Allah. Tapi wasilah sababiyah urang apal kana Islam tur ngagem iman anu kuat sehingga apal kumaha ruku, kumaha sujud, kumaha wudu, apal Quran, syariat, aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu tos nyebarkeun Islam ka tiap lembur sampai ka urang. Leres? Leres teu? Ieu siga nu teu ngadukung ka para ustad cari cing bae. Ece tiasa Fatihah, borojol langsung tiasa, tisaha diajarna. Ustad jasa nah eta leres teh. Hakikat hidayah taufik ti Gusti tertanam bahkan dina hate rasa cinta iman anu kuat ka Kangjeng Nabi. Padahal pendak ge can pernah ningali wajah Nabi, can pernah nguping suanten Kangjeng Nabi, can pernah. Tapi kunaon dina hate urang aya rasa iman cinta anu sakitu hebatna ka Kangjeng Nabi. Hakikat hidayah taufik ti Allah. Tapi sababiyah syariat aya jasa-jasa perjuangan guru-guru urang. Leres. Termasuk urang daek tolab ilmu peting-peting bari kahujanan. Komo ibu mah teu mikirkeun rasa cangkel, capek, calik ti mimiti. Acara dimulai ibu geus araraya bari nahan rasa lapar. Da beda kiceupna siga kiceup lalapar ieu teh. Eka cai. Cai panas. Oh susu. Susu. Aya kopi. Sing komplit kan Aisyah sajian teh. Cai teh panas sakalian. Sim gurih mah opat favorit cai. Cai herang, cai teh panas, kopi hideung jeung susu opat. Tapi diatur ngaleueutna cai herang tigugah bobo. Subuh dugi ka tabuh 12 lohor cai herang. Di lohor ka magrib cai teh panas. Magrib dugi ka tabuh 12 tengah wengi kopi hideung. 12 wengi dugi ka subuh namanya susu. Anu ujungna hideung. Ulah ngeres geura pikiran teh. Susu di kopi eta maksudna jadi kopi tak gitu. Aya jasa para ulama, para kiai, jasa guru-guru urang sehingga urang apal hikmah tolab ilmu, hikmah silaturahmi. Leres. Lamun urang ieu ngabogaan dijasaan ku batur, yuk urang belajar jadi jalma bener. Jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Setuju? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Cig atuh ai panggih jeung guru jeung ustad jeung kiai di jalan teh kirang bara mere rokok. Atuh nanya-nanya atuh. Panggih jeung kiai di jalan mending ngalius ngabalius. Padahal mah anakna dididik ku kiai bisa ngaji, bisa ibadah, nyaho sujud, nyaho ruku, nyaho wudu, bisa baca Quran. Jasa guru-guru nah geus ngajar anak-anakna eta aya kolota panggih di jalan jeung kiai teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Sok mitnah. Teu aya di dieu mah nya. Teu aya nu ngararaku. Atuh mere dunya Asep teu mampu ka kiai ka guru-guru urang atuh mere-mere doa nu aralus.
Doakan guru-guru orang, para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun yuswana, sing ditampi-tampi sehat wal afiat, tampi-tampi barokah ilmuna, tampi-tampi milik rezekina, tampi-tampi iftarina. Aya naon? Aya naon? Eta euceung geus calangap rek amin teh jadi kunaon? Asa kagok neleukna. Tina A kana minkeun atuh. Ya lalaki satuju. Satuju. Ibu-ibu satuju. Pasti. Keun doa nu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini. Yang penting doakan para ulama, para kiai, para asatid, paranjang yuswa, sehat walafiat, berkah ilmuna, garampang milik rezekina, dipaparinan turunan anu saroleh tur solihah, anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, kersana Pak Lurah, Pak Dusun, alhamdulillah tiasa laladir bahkan sebagai panitia. Mudah-mudahan sing dijadikan pemimpin anu saroleh anu amanah. Khusus segenap para panitia berikut tokoh masyarakat kampung desa Cipaku. Alhamdulillah dina acara ya halal bihalal biasa we kan biasa. Tong ngareureuwas aing cicing. Gitu ai di dapur mah brang-breng brong. Encan ember kayak gerag-gerag. Dusun desa Cipaku, Masjid Jami Al-Ikhlas diprakarsai ku para pemuda, para karang taruna, paresa. Terus di desa sepuh kersana Kang Empah Pak Harudin, oge aya Bos Wawan, DKM kersana pangersa Ustadz Datang Permana, terus kepala dusun Tatang Hidayat, Tatang Dewa itu sesepuh teroris, sesepuh tokoh Tatang Kumis Hermawan. Mana Tatang teh? Tatang Hermawan mana? Hah? Uih. Aya bisi leungit kumisna. Kuring sareng Kang Tatang Hermawan teh saorganisasi salaresna mah ti Perkucarsi, Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia. Ya kan? Duh, ngarepotkeun ya kumaha teh. Sok lain tadi. Sok nuhun. Nah, alhamdulillah jazakallah khair. Nuhun. Tas cekap. Terus Kang Dadang Juanda. Oke. Kan sakitu-kitu na tulisanana. Punten anu teu kasebat, lain salah kuring. Salah si Tatang. Kum sadayana para tokoh, para panitia anu tos ikhtiar, berjuang, bahkan berkorban berikut masyarakat kampung desa kanggo terlaksanana ieu syiar agama Allah, talab ilmu nu dikaitkeun sareng halal bihalal sabada Idul Fitri. Tentunya ieu acara teu ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna Asep? Aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon perjuanganana? Tos lami kersana Kang Empah, kersana Kang Wawan ngahubungi, nga-SMS, nga-WA, hayang acara di dieu. Cek sim kuring aya saueuih nanti Jawa Tengah wengi tadi kosong
langsung di Cirian sim kuring wengi di Jawa Tengah keun bae teu nanyakeun ge bisi hayang nyaho langsung ka dieu wengi enjing di daerah Kuningan oleh Ced Kuningan keun teu nanyakeun ge bae eta perjuangan ngahubungi ti payun Kang Umpah, Kang Wawan anu kosong tanggal sakedi arek mal Kang Wawan siap jadikeun Bang langsung dicatat tina perjuangan ditambah ku pengorbanan naon pengorbananana harta tanaga pikiran dikorbankeun harta dikorbankeun buktina aya sound system aya panggung daya teh lain anu DKM sound teh lain nu batur ieu teh termasuk aya kameramen nu batur geuning dipasang di dieu pan dibayar make harta para jamaah para panitia leres teh ting lunas ting encan son lunas can acan sarua ulah waka balik can di lunasan mah harta tanaga dikorbankeun para karang taruna para pemuda bapak-bapak ibu-ibu milu ngorbankeun tanaga ngabebenah ieu tempat ya Allah bener-bener subur taneuh Cipaku ieu kampung lurah kampung naon kampung desa berkah kampung Cipaku ya berkah taneuhna geus ditanceban besi bijil kembang teu dibahas da kadeuleu kapalang ieu mah nancepkeun besi ge bijil daun hebat deh dia ibu-ibu mararasa Masya Allah ti isu karak asak dia alhamdulillah aya naon tadi teh semur aya goreng naon tadi teh goreng teri aya geuning Asep apal nembe nyatu urang bere bahasa Karawang orang Ciamis orang Tasik dibere bahasa Karawang sing haruleng ngagejlug atuh Ciamis Tasik cuacana sejuk bahasa Sundana halus santun Karawang mah gersang hareudang karena bahasana jadi heuras jadi kasar wios kuring Sundana kasar wios heuda kuring makhluk kasar lain makhluk halus berarti makhluk halus mah Didi itu meneera rek ngaku oge bahasana halus gitu harta dikorbankeun tanaga dikorbankeun pikiran dikorbankeun dagdigdug si Wawan si Asep Bubarok teu datang da manehna nu ngahubungi til poe ka tukang geus WA Wawan tring Wawan Ciamis bah ulah hilap tilu dinten deui beres teu panjang ngajawab isuk-isuk kering si empah pipilueun bah tong hilap bade angkat tabu sabaraha jam sabaraha we bebas pusing si empah digitukeun nya tanggung jawab merenang ka masyarakat beres salat asar nyiapkeun mobil karek-karek naik suku sabelah kering si empah bareng jeung si Wawan bah posisi di mana karak naik cokor sabelah kira ku suku aing kudu dipoto yang bukti ampun ta jelema ngantosan heula kori da korina Ustad Tianti Bogor Cileungsi
jauh eta kori. Itu amprok langsung berangkat biur, langsung ngabiur berangkat sampai ka dieu bunga menantah wawan empah beban pikiran berkurang asa bubarok jeung kori datang kok masih empah ih begitu amprok plek. Ih karaknya ho kalakuan si empah si orang resep nyium lalaki aing jadi korban empah sia alhamdulillah si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu ditelepon di WA wajar nggak maklum ngarana panitia tanggung jawab berat ke masyarakat leres teh sabab ieu lain hajat pribadi hajat masyarakat maaf panitia lamun ngayakeun hajat masyarakat acara ngalibatkeun masyarakat kudu waspada tanggung jawab berat sabab masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia giliran acara sukses tanpa ekses kori datang bubalik datang masyarakat teh aya nu komen macem-macem tapi ketika acara gagal kori teu datang bubalik teu datang riut sirah panitia leres teh aya nu pro maka panitia ngupahan sabar tawakal ieu mah ujian ti Allah beda jeung nu kontra ka panitia mahido nyalahkeun mitnah bebeakan leres lah aing mah teu percaya saya jadi panitia tuh geus mah galak teu milu udunan aya nu kitu di dieu nah geus mitnah deui wae teu aya di dieu mah nya kompak di dieu mah sadayana alhamdulillah tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulya naon nami bungkusanana pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantas aya jaminan sing sajalma anu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga pantas aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa maka insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin amin ini henteu aya pengajian hareupeun imah aya rutinan aya minggonan hare-hare bae cicing di imah aya nu kitu aya salaki ece punten sanes kanggo ibu-ibu ieu mah yang bapak-bapak nu hese diajak ngaji rutinan minggonan hese ibu-ibu mah di mana-mana paling kompak maaf Pak lain kuring muji hareupeunana kenyataan ibu-ibu paling rajin ke majelis taklim leres teh Masya Allah rajin teh aya kacape ibu-ibu mah ngaji isuk-isuk aya rutinan minggonan hadir belaan pagawean di imah ditinggalkeun seuseuhan numpuk ditinggalkeun engke nyeuseut teh balik ngaji aya nu kitu aya nu kitu aya tah denge komer dengekeun pepen dengekeun ibu-ibu mah hebat ya nu susah teh ieu uang lanang bapak-bapak tak kuring di Cikampek ngayakeun minggonan rutinan syariah antara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun ka lalaki 100 undangan nu datang 5an nu aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 500 hebatna ibu-ibu kompak ngan olok kejo tekaop ngasongkeun kadaharan
Tenghitung menit detik ledis jeruk liwat seak leungit di dieu tuh ieu mah di dieu mati baheula mantak ulah aneh ibu-ibu mati tiap balik ngaji tasna ngadadak lalin tuh bolu lewat tewak bebeskeun ai panon kos nu heueuh ka guru kieu ka kiai ai leungeun ngopepang ngatur sleting tas jeruk bebeskeun cau liwat dedetkeun ranginang opak bebes-bebeskeun di ditu lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet bapak-bapak mah bieu di bumi Kang Empah ngariung trio tatang Kang Wawan aya gigireun Wawan mah bieu dieu cau jeruk awet kararieu tah bapak-bapak mata si Wawan tadi eta teh modus ningalian batur meleng cau leungit hiji di kantongan si Wawan sok teu percaya kadokna kantong calana pasti aya cau harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan, dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia pangajian. Mudah-mudahan tiri teu urang sing janten jalmi adu gaduh harga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung urang jadi umat Nabi Muhammad. Jawab atuh sallallahu alaihi wasallam sing semangat. Untung orang jadi umatna Nabi Muhammad. Ieu lampu teh gedahna di dieu hiji tah. Jadi nu tampilna panggung direkam di mana-mana ge cerah aya cahayaan. Ieu pan jadi poek. Keur aing geuneuk deui. Kumaha ieu panitia teh? Kecuali manggungna ka dieu jadi caang sabab aya lampu di depan gitu pan kuring ka dieu wae pan ieu molototan ini tak empah yeuh lamun nyieun panggung lampu nu harurung gede dihareup malik ka dieu pan bujur nu caang aing beungeut mah geuneuk we keukeuy kumaha si empah teu gaul anjing tatang kumis kan. Setiap nyen acara panggung lampu ulah di tengah panggung ulah tapi di hareupeun panggung supaya nu tampil kana panggung direkam ti mana bae oge caang itu bisi tegaul nya caang gade banyak atuh ka dieu deui ah meh geuneuk aing. Untung orang jadi umatna Nabi Muhammad. Untung kumaha Asep dibandingkeun jeung umat nu sejen, umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Gara-gara naon Asep urang umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen? Apa gara-gara aya salat 5 waktu umat Islam jadi mulia? Gara-gara aya puasa Ramadan umat Islam jadi mulia? Umat nu sejen mah teu bogaeun puasa Ramadan? Apa gara-gara aya haji umroh umat Islam jadi mulia? Umat nu sejen teh aya haji umroh? Urang tafakuran aing. Lamun rek ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah make salat urang nu 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Punten. Sanes suudzon ka Allah, sanes goreng sangka ka Allah, sanes pikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, lamun rek ngukur kamuliaan si Asep Mubarok khusus ieu mah diukur ku salatna nu 5 waktu masih jauh tina kasampurnaan. Ngarumasakeun diri si Asep Mubarok lamun salat boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisaeun. Duka urang dia mah
tos hararusu merenang sholatna urang dia mah nya. Saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat. Atuhin husu sia mah ngahuleng. Sok jujur. Angken. Tos susu ibu. Bapak. Belah dia tos hararusu salat. Rumasa can bisa. Boro-boro husu tumaninah ge can bisa.